kakarak aya impian sia besi hayang nyaho nu deukeut ka aing kuari basa ayeuna teh datangan ka hiji lembur anu ngaranna Mang Anu. Ieu mah impian meureunnanan kembang hees meureunnanan isuk dah ngimpi deui seperti itu. Datang ke 7 poe berturut-turut impian seperti itu. Datangan sia ka lembur anu Mang Anu eta anu di kuari aing jadi kakasih aing nu paling deukeut kuari jeung aing. Masyaallah berangkat ayeuna dibayangkeun beuh meureun pasantrenna gade meureun Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah ngembangkeun agama henteu perlu khawatir sanajan loba jelema nu ngarongrong pasti bakal aya bae nu mencintai bakal aya bae hijieun mah pasti cicing di lembur magahan alif-alifan alif jaber ba jaber ba aba mim jaber mata jaber ta sin jaresi ya jaber ya mata sia pan eta teh ngaranna Qaidatul Baghdadi tata cara membaca Quran make cara Baghdad. Ieu make jabar-jabar. Be jabar ba atau jarei eta teh di Baghdad Irak ge urang ge lamun ka Irak ka ditu. Ka Irak teh ngadengkeun budak lalitik sarua jeung di urang. Alif jabar aba jabar ba aba. Hari kuari mah geus henteu make iqra. Teh eta teh kan dibawa ku para wali ka dieu. Nu eueuh ieu teh teu datang ka urang teh aya lif lasyun alaiha ba wahidun min tatiha eta teh Irak keneh Qaidatun Baghdadiyatun kan ngan teu nyampe ka dieu ka Indonesia nu nyampe teh nu make jabar-jabar kuari geus hampir eueuh aja pengen geus teu bisaeun beda berkahna beda mantah kan yang kata kuari make sistem Iqra eta mah belah dileungitkeun nang wali eta mah tetep be jabar alif jabar a jarei Gusti nu agung berkahna cak para kolot cak guru-guru baheula teh berkahna nu beda lalancarna cepet kuari teh budak lalancarna cepet ngan teu daekeun tadarus tapi nu baheula mah ieu nang make alif jabar a ba jabar ba a ba tadarus beda deureuss lah gitu rada deureuss tuh eta kan kakarak magahan alif-alifan doang ge nu ngahina loba jasa tatangga lah so ustadan teh jelema mulai teh peletak-peletik so ustadan ya Allah geus teu mempan tadi omongkeun kos kitu terus be nya ngujluk be magahan betek mulai ka pamajikanna ngomong eta sih salaki sia magahan kos kitu be eta teh eta engke boga anak sia eta parabna ti mana bih sia kupuyangeun ngurusan dahar kiai ya Allah ya Rabbi segala ngomongkeun parabna ti mana geus mulai ngomong deui ka dituna ulah digegeutan cenah mah ikunan atuh sapirang ngukur para berkat doang kana bara rudung ih Gusti nu agung Masya Allah ieu ulah aneh nu ngahina nu mencaci nu memaki ka para ustad ka para kiai atuh ulah aneh turunan tah turunan nabi rasul baheula kos kitu geus teh ajeun antepkeun berarti eta teh nya teh berarti kan turunan Abu Jahal berarti kan asal anu jelema nu ngahina ka kiai ngahina ka ustad oh ditonton saya kuai aing baheula nonton Abu Jahal kuari nonton sia berarti kan ya Allah ya Rabbi ye 1000 kali engke bakal aya nu ngahina bakalna aya bae nu karunyaeun ka ustad jol assalamualaikum waalaikumsalam ieu kana ndek ngobrol we ya ustad kula alhamdulillah boga milik ieu benang gusuran tah jang ustad 1 juta widih moal aya eta mah geus dibagi ku Allah wa minhum may yu'minu bi wa minhum man la yu'minu bi aya anu ngahina aya nu ngadukung
aya nu mencaci, aya anu cinta, aya eta geus dibagi. Terus Masya Allah, setiap muncul ustad di mana bae bakal muncul para pecinta-pecintana. Pasti aya. Deuk nu kumaha bae ge. Walaupun di sekitarna muncul para pembenci-pembenci. Iya tuh enggeus kos kitu tama, enggeus ku Allah dijelaskeun, wa minhum man yu'minu bi wa minhum man la yu'minu bi. Iya kan ka monitor kabeh ku Allah teh ditempokeun jeung sajabana. Masya Allah pohara ulah kumaha pedah magahan budak laletik alif jaber a ba jaber ba ih eta nu panggedean mah ibadah mah cak abah teh abah sebab ustad nu magahan ngejah ya kan coba geh aya acara teh bae di lembur eta moal di al mukarrom nya na moal geus be mojok be nya nama malah mah aya nu teu nganggap sagala kan Gusti nu agung ngariung ge teh be riungan ngondang Kiai Pudoli ya kan beuh masyaallah bakakakna gede di hareupeun Kiai Pudoli anggur nu baragus teh pan aya di hareupeunna tapi eta ustad nu maga alif jaber aba jaber atuh tetapi hulu bandeng bae nya na ih cocok bae sakitu cenah mah masalah masalah nu angamere anu ngomongkeun al mukarrom eueuh kayaknya mah berkat teh daek naik-naik tetep hulu bandeng wayah nyolateun nya mah tetep bae can kabere salat hadiah encan kakarak ge eta bae nama tetep sholawat doang hadiah mah encan kunaon jeung Cipudoli bae duh Masya Allah eta angel datang kana al mukarrom angel teu perlu sedih kunaon buah-buah mah eta anu mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah dongeng abah teh apan almarhum aya hiji wali munajat eureun ka Gusti Allah Gusti coba kulah hayang nyaho nu pangmulyana zaman ayeuna teh saha ieu teh terus sapoe salat hajat munajat ka Gusti Allah can menang alamat 2 poe terus bae sanggeusna babulan-bulan munajat kakarak aya impian sia besi hayang nyaho nu deukeut ka aing kuari basa ayeuna teh datangan ka hiji lembur anu ngaranna Mang Anu ieu mah impian meureunnanan kembang hees meureunnanan isuk da ngimpi deui seperti itu datang ke 7 poe berturut-turut impian seperti itu datangan sia ka lembur anu Mang Anu eta anu kuari aing jadi kakasih aing nu paling deukeut kuari jeung aing Masya Allah berangkat ayeuna dibayangkeun beuh meureun pasantrenna gede meureunnanan eta teh santrina ge ngarebu meureunnanan meureun geus kasebutna ge abuya meureunna al mukarrom al arif billah teh meureunnanan geus aya gelar kaha meureun Kiai Haji Supandi AF meureunna ternyata kan begitu datang ka lembur nu dituju teh ya nanya ka masyarakat dinya aya abuya anu ngaran anu culak cilik abija eueuh sugan kiai ngaranna ja eueuh sugan ustad anu ngaranna kabeh luak lieu cak masyarakat di dieu teh ja aya ge eta mah Mang Anu eta mah eueuh nu nyebut ustad di hiji can nyebut lagi Mang Anu eta mah coba tuh cenah teh ieu anteur kula ka ditu dianteur kapanggih lah tah cak pamajikanna di ditu di sawah jeung nama macul bae di sawah cek teh alamat salah gitunya salah kajenteun kumaha ge piraku wali ieu teh yeun teh aya nu nyebut ustad-ustad acan maju terus be macul di sawah kilang kitu ge beunah ieu ditangguhan be akhirna kan aya datang kucluk jeuh dadabul ieu aja bari mah manggul pacul teh ya bebrek wajana hilu ngendong dirinya isukna hilu ka sawah memperhatikan ti peuting punyana teh diperhatikeun we eta teh atuh ngaranna ge patani ari hees atuh kerek kadenge ka tatangga
keur beurangna udah capek panen teh ieu aya kitu nya wali nu kerek gandengnya cenah teu jigira ya Allah ya Rabbi Gusti nu agung tag ieu kan munajat deui ka Gusti Allah Gusti kasalahan beureut aya informasi eta jeleumana bingung jadinya teh ieu ya Allah ya Rabbi. Terus beda tangkat 3 poe paneta teh nya ngintip ngendong di dinya sanggeusna teh baeuna ngobrol wak cabawaka bebeca ieu kiai mamang sugan boga wiridan jangan teu wiridan sugan kumaha ari sapopoe kumaha bae jak kula mah kieu doang ieu teh asal tas magrib kula magahan budak ngeja alif jabar ba jabar bala sabaraan meureunanan jelema ge kon puyang sabenerna mah atuh kumaha hendeuk teu puyang na kopiah kula pake main bola coba eta teh deuk dicarekana hese paneta teh ya Allah ya Rabbi masya Allah geus bela atuh geus kumaha deui atuh salat isya kula teh jeung budak leuleut teh hitung-hitung mah hitung-hitung ngajar budak salat betul aja hees kula malantaran isukna kula mah biasana di sawah jadi soalnya capek ayeuna teh tuh isuk-isuk kula teh balajo ka sawah di sawah teh aya sababaraha tatangga di dinya maka kula sok dahar berjamaah babarengan aya meureun opatan 5an mah tatangga nyawah geus beberes eta kula sok salat berjamaah di sawah sakitu doang pagawean kula mah unggal poe Masya Allah ternyata jelema anu diluhurkeun ku Allah Subhanahu wa taala lain kos Kiai Pudoli anu bakakan aku dek teh ya orengan lain ayo coba Masya Allah lain anu di abuya lain anu di Al Mukarram aku Al Mukarram lain pasantrenna gede lain santrina ribuan lain ternyata nu luhur menurut Allah justru tukang magahan ngeja nu eueuh nu nyebut ustad acan ka eta kulata ya Allah ya Rabbi Masya Allah seperti itu luar biasa kan mantakan ibadah ka Allah teu kudu kumaha urang teh teu kudu raribut wali mapan ieu Masya Allah saingan ibadah ka Allah lantaran ieu parebut jadi wali aya nu nyalip sagala muncul di anu mursid muncul di anu pan eta ngaranna parebut wali kos kitu kan eta ya Gusti nu agung teu kudu hese-hese urang ieu kieu bae ieu kula ngadampingan guru urang almagfurlah Abah Uci kula ngadampingan heulanan terhitung timulai Abah maot tahun 2001 awal datang ka pupusna sugan eta teh guru urang teh teh wayah jikiran datang ka kopiah ngaranclang jan itu biasa bae aja terus ya Allah sugan laju eta teh yuk ngayakeun kumpulan tak behalqoh laju maraji ibu masalah ender luar biasa saminggu sakali ente terus kula ja ieu masih nyaho keneh deui waktu keur masa hirupna Abah kula sugan Abah sarua kos gitu biasa bae aja normal henteu aya perubahan naon henteu biasa bae Gusti anu agung atawa sugan laju nyieun kartu nama mursid aya ge ieu anu digigireun kula mursid Haji Pendi Aep cantik tuh wala jaya bae nama kartu nama biasa bae eta teh ya ayo kula boga guru atuh dicaringin almagfurlah Abah Usub caringin Masya Allah pohara luar biasa kan Abah Usub caringin teh ja atuh biasa bae sugan lajuna teh be aya nyeun kumpulan maca jikiran babarengan Allah datang ka ngarancalang kopiah henteu ja henteu
atuh pan teu norekat abah caringin mah ji dicabok deh kuai ngomongkeun teu norekat hayu nyaho di mana ye anu mantak kula nyaho jasa jaho kula teh masya Allah luar biasa tas lebaran fitri kula teh digerokeun ku abah almarhum geus sabaraha taun saya mondok di Caringin sakean bah geus tamat geus sabanele di deuleu ku abah kitab kula diiwir-iwir ki kosku ieu sia ieu macana kumaha ieu mah puyang astagfirullah nang capek-capek eta teh ieu sugan teh deuk di alam pan eta teh kan ari di Caringin mah biasa kan eta teh tulisan surahan teh pan loba adab teh sugan kula mah deuk di alam tah eta teh kunaon di kieu kumaha macana ieu kieu astagfirullah tungkul kula teh geus engke nya sia teu kudu nangguan kaluar teu kudu nangguan dikaluarkeun sebab lainna naon ke bisnis yang ngarasa bisa kana gede hulu sia engke tas lebaran haji siat yang ke balik ke aya si Uci ka ditu ku abah dititah nah abah teh abah almarhum nyebutna ka guru urang teh si Uci ke si Uci ka ditu sia tah ngajemput sia masyaallah mbah geus bae kan kula teh berangkat teh ka Caringin tes teu bebeja kula teh bakal nakaluar ka babaturan henteu bakal kaluar teh henteu teu bebeja kunaon bulan ieu Sawal bulan Hapit aya pengeluaran bah sedengkeun eueuh dongengna di Caringin ngaluarkeun bulan Hapit eueuh tilok aya bulan Hapit pengeluaran biasana ge mulut kebeuli ditu ieu mah bulan Hapit pengeluaran terus be kula kabawa keluar geus bebeja ka abah jaya pengeluaran ya bulan Hapit teh kula teh keluar seuri abah kula teh luhur guru sia si Usup cek itu ji luhur guru sia si Usup laju teg depan aya nu nanya babaturan aya kula teg besa babara anu babarengan jeung abah Caringin ieu kok bisa aya pengeluaran cak abah Caringin nu mantak aya pengeluaran bulan ayeuna haji entoh ku bapana titah kaluar ji jawan deui bae hayo coba lamun lain ahli thariqah moal bisa kos kitu masalah moal nyambung mantakan sahanu dek ngomongkeun abah Caringin teh berthariqah dicabok dia moal bisa ngomong kos kitu tah eta teh ieu sing hade masyaallah tapi kan ieu ku kula terus diperhatikeun gerakanna kahirupanna sampai henteu pernah babarengan loloh datang ka ngarancelang kopean henteu biasa bae tah normal masyaallah urang nu jelas yuk urang kabelah ditu kabelah kulona masyaallah Abuya Bustami Abuya Itia Abuya Cidahu anu sakitu luhung luar biasa teu pernah kula nyaksikeun anu henteu barariasa baca ieu biasa bae ngariung biasa ge masyaallah ari kuari persaingan ieu mursid lu jasa belah ditu muncul mursid belah ditu muncul mursid belah ditu muncul mursid ieu kok loba amat mursid masyaallah teu be nyarieun fotokopi teh beda daratan kaya teh kok kula nyaho anu mantak nyaho pandaratang tanu di bareatna ka kula ka dieu kiai ieu teh di dieu masyaallah teh ieu ambualaiha amat piwalieun lain kos kitu saya dawas lain kos kitu geus urang mah kieu bae biasa normal nurutan para masai-masai nu jelas teu pernah abah kula ngadongengkeun tentang tuh Syekh Husain carita seperti itu teu pernah abah kula ngadongengkeun tuh Syekh Agung Caringin seperti itu masyaallah indah sangat luar biasa normal bae kahirupan biasa bae ieu ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ibadah ka Allah henteu kudu bersaing thariqah ya Allah si eta kamari keneh mah keur can berthariqah biasa-biasa bae barang berthariqah gede hulu geus bapana mah aing mah anggeus kabeh datang ka Latifah 17 loba amat Latifah datang ke 17 Masya Allah rengseh aing mah geus bebeat kuari tinggal nebus doang nebus kawalian
Ya Allah ya Robi, wali kok bisa ditebus? Hei, normal biasa be. Geus mendingan urang teh ya tuh menghidmat anu sesuai ke jeung ajaran para masai. Carana urang teh yuk cintakeun ka para wali Allah Subhanahu wa taala. Sugan be urang kaasupkeun kana ayat wa minhum may yu'minu bi, di antara kelompok aya nu bener-bener iman ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ieulah urang termasuk wa minhum may yu'minu bi, anu bener-bener iman ka Allah Subhanahu wa taala, iman ka baginda Rasul, iman ka Al-Qur'anul Karim, iman ka para ahli-ahli Allah, wali-wali Allah Subhanahu wa taala, iman ka para sholihin anu bener-bener perjalanan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah masih panjang kene ieu teh ya, teu perlu urang susumbar dalam kehidupan ibadah ka Gusti Allah, toh kamonitor kabeh ku Allah mana nu bener jeung nu mana nu salah. Kabeh kamonitor ku Allah Subhanahu wa taala, boga wiridana anu bener hayang nyaran ridho Allah kejeng hayang nu kasohor ku jelema, anu bener-bener ikhlas kejeng hayang anu pamer luar biasa. Ieu teu kudu mengkerek awak urang, bakal kanyahoan ka aku Allah. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, Allah maha mengetahui mana perusak agama. Masya Allah, mudah-mudahan urang ku Allah Subhanahu wa taala dibere kekuatan, dibere sinar hidayah, sehingga perjalanan orang selalu aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, bisa napak tilas seluruh para masaih anu diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang benar-benar ibadah normal nurutan para masaih. Jauhkeun ya Allah tina berbagai ieu teh ajaran-ajaran anu henteu jelas. Mudah-mudahan dibere urang teh nyaho mana anu diridhoi jeung mana anu teu diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala. Masih nyambung ayat anu kamari tentang sang kekasih Allah, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah teh kabagi 3 tingkatan. Hiji tingkatan anu paling terendah nyaeta kaasupkeun kana wali kene awamul mukminin, wali kene anu boga iman ngan bodoh iman ka Allah, salat tilok, iman ka Allah, mabok majalan baik, iman ka Allah, jamawaan jablay, iman ka Allah. Tah ieu teh kaasupkeun kana wali bae tadi tingkatan terendah. Mantakan pae mawa iman sanajan sagede hordal, iman teh setik jasa sagede bakatul hiber, iman kabawa sagede sireum ateul, iman kabawa sagede atom. Atom si bude atom kamu bedak. Wah hese jeung urang lembur mah hese atom si gede. Zarro iman ka bawa tetepi ieu bakalna dikaluarkeun ti neraka, dicabut ti neraka, diasupkeun ka surga Allah Subhanahu. Moal pati-pati diasupkeun ka surga lamun lain wali mantakan awamul mukminin. Ia adalah makom kawalian terendah, makom kawalian tuh mun geus iman sabasakali lepas naujubillah menjali
atau adulullah musuh Allah. Adulullah teu mungkin ditenden di sorga. Nu gedena adulullah adalah iblis alaihi laknatullah. Nu nuturkeun iblis teu percaya ka Allah, nu nuturkeun iblis ieu teh menentang ka Gusti Allah, menentang ka sang baginda para nabi-nabi. Ieu adalah musuh Allah, atuh berarti di neraka teh. Atawa semi iblis, semi aya semian. Ya saya percaya ke Allah, percaya ke Rasulullah, percaya ke Rasulullah, cinta ke baginda Rasul, cinta ke baginda Rasul. Atuh sia kunaon cinta ka baginda Rasul, ka keturunanna sia ngajahatan sia eta teh ngalawan, ka keturunanna sia teh ieu eta rada semi Haji Pendi tuh awamul wal. Kemudian tingkatan naik kabel luhur ieu adalah tingkatan khawas anu imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Cak Allah salatnya puasa Ramadan imtisalul awamir, seluruh nu diparentah ku Gusti Allah dilaksanakeun ku nya. Ngaji atau ngaji siapa naon ngaji pan diparentah ku Gusti Allah melalui lisan Kangjeng Rasul, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat, maka ulang ngalaksanakeun ngaji ieu teh imtisalul awamir sesuai jeung perintahan Gusti Allah, eta kan ibadah tangarana. Tuh Haji Pendi kunaon nu mantak teh mabok lantaran eta teh dilarang ku Gusti Allah, ijtinabun nawahi, ulah mabok nyana henteu. Kunaon Haji Pendi ieu teh tuh padahal awewe garelis luar biasa atau padahal mah lain dibawa henteu lantaran teu dimenangkeun ku Gusti Allah, mawaan awewe nu goer mahram. Ijtinabun nawahi ari eta sok selfie sekali-kali dah, sekali-kali doang tah naon nu ku Allah dititah dilaksanakeun, naon nu ku Allah dilarang punyana dijauhan. Wali gitu waliun min auliya'i, iya urang nu mantak kabeh kita saling berhubungan, ieu teh saling mencintai, ieu teh kan wali kabeh. Ieu wali insyaallah maot mawa iman Islam, amin. Surga disiapkan ku Gusti Allah, ieu adalah jang para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Saha kekasih Allah nu ngabogaan iman ka Allah sanajan segede hordal pasti diasupkeun ka surga, itu adalah wali. Tuh tanya hari Haji Pendi mah nu ngajarahan ya cenah wali. Tuh tingkatan tertinggi aya khawasul khawas wali teh nu mana khawasul khawas teh ye anu nya nama ibadah ka Gusti Allah teh lain kabita ka surga, ibadah ka Gusti Allah lain sieun ka neraka, ibadah ka Gusti Allah teh geus melalui cinta ka Allah subhanahu wa ta'ala. Geus poho ka sagala-gala tah kakarak urang sok nyebutkeun wali istilahi teh anu eta. Tuh Maulana Hasanuddin Banten, tuh Syekh Sarid Hidayatullah, tuh Masya Allah para wali-wali songo Gusti tu Agung nyana mah ieu teh ibadah lain sieun teguh lain sieun kana neraka lain kapita ku surga, cinta berdasarkan cinta ke Allah subhanahu wa ta'ala. Otomatis sanajan nyana boga jabatan teu kabita ku jabatan karena Allah teh nakdirkeun nyana jadi raja.
sanajan harta nangayapak tetapi takwa harta kunaon atunya nama geus beta Allah pedah ditakdirkeun bae ku Gusti Allah nyanana beunghar urusan jeung beunghar urusan jeung susah urusan jeung jabatan urusan jeung lain jeung tengah jadi jabat tetep nya nama ibadah ka Allah melalui dasar cinta ka Allah Subhanahu wa ta'ala eta kakarak wal istilahin nu sok dijararahan ku urang tah endek wali nu mana bae heulana endek wali nu hoasul hoas tingkat tinggi geus puguh tangga ayat wali nu pertengahan mudah-mudahan deh urang ieu minimal nu pertengahan lah anu bisa imtisalul awamir wajtinabun nawahi ieu kaasupkeun kana waliyun min auliya ilamin endek wali tingkat terendah awamul mukminin tetap Allah bakal memberikan piagam kapara wali-wali Allah lahumul busra fil hayatid dunya lahumul busra bagi para wali Allah bakal diberi al busra hiburan ku Allah pangbubunga piagam di dunia kene fil hayatid dunya yuk piagam naon nu ku Allah diberi leuletikan heulana urang biasa ku harus salat laju can salat awak teu ngareunahnya mageter sohor bae urang sok aya teu ngareunahkeun amat begitu teh be urang salat mantas salatnya seger biasa ngareunahkeun tarnang luar biasa tah Allah mere kanikmatan saleger ta salat tarnang jalembar ta salat ieu hanya dimiliki oleh orang-orang mukmin moal mungkin kafir boga kanikmatan eta moal sanajan duitna bermiliar-miliar sanajan nyana teu menguasai perekonomian moal boga entah kanikmatan eta moal kunaon atuh salat teh jigana mah urang bae ge ieu aya tah terjadi teu ngareunahkeun can salat begitu salat saleger awak eta nikmat urang hiji elana lahumul busra fil hayati dunya jadi anu sok salat mah ieu mah pan tilok salat tilok salat tetep diberilah umul busra Allah minimal menjelang sakaratul maut ketika datang malaikat Israil alaihi salam anu bergelar teh malaikat nasitot wa naziati gorko wa nasitoti nasto wa naziati demi malaikat Israil nu bergelar malaikat naziat anu tukang nyabut nyawa jagolongan kafirin wa naziati gorkon dengan keras luar biasa bergelar malaikat naziat wa nasitoti nasto demi malaikat Israil nu bergelar malaikat nasitot anu nyabut nyawa kagolongan mukminin dengan lemah lembut beda nasitot seturun malaikat Israil eueuh nu henteu uluk salah assalamualaikum ya Haji Pendi waalaikumsalam jaga Haji Pendi saha anjeun Israil Israil anu tukang nyabutan nyawa teh waduh cak aja ngopi teu beuki ngopi malaikat teu beuki
bersihin dek ka mall ya duit lantaran teu beukeun ka mall. Awas malaikat moal bisa disogok moal daekeun dibere duit moal dibere di iming-iming jabatan moal malaikat Israel lain cara Haji Pendi na. Ya Allah ya Rabbi laju ngagilek bae kakarak diiming-iming jabatan bagi wani ngajual hukum Haji Pendi. Masya Allah karak diiming-iming jabatan bagi wani nggak musuhan umat Islam kan Haji Pendi tahu Israel mual dulu tebekieun karena jabatan, tebekieun karena harta, tebekieun karena segala-gala. Masya Allah. Jadi ndek ulin doang tak nyabut nyawa, atau nyabut nyawa. Reformasi. Nyabut nyawa. Ngageter atau pasti luar biasa. Ngabeberkeun jangjangna malaikat Israel teh. Aya jangjangan ketika Kangjeng Rasul dibere ningali wujud asli malaikat Jibril eta teh ngabogaan 600 jangjang. Malaikat Israel, malaikat Jibril ngabogaan 600 jangjang. Malaikat Israel ieu melebihi daripada jangjang malaikat Israel. Malaikat Jibril dibeberkeun tak begitu dibeberkeun bray kadeuleu ieu teh gambar sorga kadeuleu cai curcor dina sorga teh masyaallah ti luhur ka handap ti handap ka luhur. Kemudian sajar berbagai jenis taman-taman surga, beraneka ragam pohon, beraneka ragam buah-buahan aya di dinya. Masya Allah, termasuk gedung-gedung anu mencakar langit. Luar biasa geus ese ngomongkeun. Lantaran dek ngomongkeun cai, dek ngomongkeun tatangkalan, dek ngomongkeun imah, gedung, termasuk wedon aya di surga. Di luar daripada nalar manusia, mala ainun ru'at wala ujunun sami'at wala qalba basarin khatara, ngomongkeun sifatan surga geus di luar jangkauan pemikiran umat manusia. Kos kumaha Kyai aku geura paeh bae Haji Pendi. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah diperlihatkan ke Allah termasuk wedon-wedon surga. Geus senyum be hai Haji Pendi tuh kabeneran lajuna kutangna ngampleh geus mulai kiceup Haji Pendi. Ia adalah lahumul busra anu sangat luar biasa, pangbubunga di Allah Subhanahu wa taala fil hayati dunia, di alam dunia teh untuk golongan mukminin minimal menjelang sakaratul maut diperlihatkan keindahan alam surga. Coba itu tidak akan dimiliki oleh orang-orang non muslim. Dek Hindu tah, dek Buddha tah, dek Konghucu tah, dek agama Zoroaster tah, dek agama Kristen tah, dek agama Yahudi tah, atau agama sampai agama Sunda Wiwitan Baduy, tidak akan diberikan oleh Allah menjelang paeh lain sakaratul maut. Tidak akan diberikan lahumul busra fil hayati dunya. Ini adalah kabar anu sangat luar biasa hanya untuk orang-orang wali Allah Subhanahu alladzina amanu wa kanu yattaqun, anu boga ilman ka Allah, wa kanu yattaqun, anu bener-bener takwa ka Allah, imtisalul awamir wa tinabun nawahi, bener-bener nurut karena segala perintah Allah, ngejauhan karena larangan Allah, bakal diberikan kabar gembira fil hayati dunya, lahumul busra fil hayati dunya, minimal dibere
potret dibere ieu teh gambaran sorga menjelang sakaratul maut. Alhamdulillah ya Allah, itu minimal nu kableh dieu teh aya anu ku Allah ditempokeun ieu teh ru'yatus sholihah, mimpi yang benar teh sare begitu sare teh mimpi kapanggih ke jeung para masaih guru-guru urang saha nu teu bungah urang kapanggih ke jeung almagfurlah Abah Uci, saha nu teu bungah urang ngimpi kapanggih ke jeung almagfurlah Abah Sepuh, saha nu teu bungah urang ngimpi kapanggih ke jeung almagfurlah Abah Caringin, almagfurlah Abu Yacidahu, almagfurlah para masaih anu saroleh teu kaimpi di jero impian teh. Masya Allah ketika hudang teh seger ngeunah luar biasa ya Allah ya Rabb. Ketika orang ngimpi kapagi kecing ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala, Gusti Agung geus hese ngomongkeun ye kadaharan ngeunah hese ngabandingkeun ke jeung kangeunahna urang ngimpi teh tuh awewe ih tetep deh sanajan ke jeung ieu awewe tetep deh hese ngabandingkeun kangeunah Gusti kadang-kadang teu karasa berbay keluar cai mata bunga luar biasa berbay keluar cai nu dihadap beloon tamah ru'yatis sholihah ieu adalah kabar, ieu adalah hiburan, lahumul busra, hiburan ti Allah di alam dunia kene untuk sang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala diberikan hiburan ru'yatis sholih. Masya Allah kapanggih urang kejeng para masaih, kapanggih urang kejeng indung bapak urang, orang yang dicintai anu ku urang sangat disayangi, kemudian kuari secara kasat mata kan geus teu aya ieu teh tapi bisa berjumpa dalam impian. Indah sangat luar biasa. Kadituna kapanggih kejeng Masya Allah para wali Allah, kadituna kapanggih jeung Sultanul Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Jailan qaddasallahu sirrahul aziz. Puncakna urang kapanggih kejeng Abdulul Mahlukat Abdulul Mawjudat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ru'yatis sholihah, bagian daripada hiburan di Allah untuk para sang kekasih Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang diberi impian-impian nu bagus ku Allah subhanahu wa ta'ala. Komo kaditu nama Imam Syafi'i mujtahidul mutlak, Imam ieu teh Maliki mujtahidul mutlak, bejana ngimpi teh lain sakadar kapanggih jeung Kangjeng Rasul, kapanggih jeung Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Anggeus-anggeusan sama makom luhur jasa kapanggih jeung Gusti Allah, lahumul busra fil hayati dunya. Gusti Agung coba pohara anu sangat luar biasa ya Allah ya Rabbi. Para sang kekasih Allah diberi hiburan ku Allah, lahumul busra fil hayati dunya. Papatong capung ribuan aya rajaan eta teh digerokeun rajana hai raja papatong taal turun ngobrol ti mana maneh ti lembur anu kunaon maneh ieu hijrah babarengan kieu lantaran bakal aya kejadian anu oh terus atas perintah saha maneh teh ieu teh hijrah atas perintah Gusti Allah lantaran wilayah anu teh endek dianukeun mentekan kaula ngungsi supaya ieu teh salamat pindah ka wilayah anu kunaon anu mantak eta teh aya turun siksa kadinya. Oh lantaran masyarakat teh anu Masya Allah sang kekasih Allah bisa ngobrol jeung papatong sehingga informasi tina papatong teh nyaho kejadian alam anu ialah umul busra fil hayati dunya, bagian daripada karomah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh ya Allah ya Rabbi, lain saeutik kiai-kiai anu bisa ngobrol jeung papatong
Abah almarhum, abah sepuh ngobrol jeung papatong nyaho kajadian bakal anu eta informasi tina papatong laju turun ka muridna Haji Pendi jadi edan. Ayo coba lahumul busra fil hayati dunya, diberi pangbubunga hiburan ti Allah sang kekasih Allah fil hayati dunya, masih di alam dunia kene encan pindah ke alam akhirat. Di alam dunia kene Gusti lagi ya ieu mah keur nyaritakeun tadi baluhur karomah biasa bisa melanda lah corona ya kan ke berbagai negara, terus berbagai negara muslim, berbagai negara kafir jeung sajabana terus mensikapi corona akan beda orang kafir ke jeung orang mukmin. Ujung-ujung nama orang mukmin mah pemasrahan ka Allah kan. Jakabeh ge geus aya titik tulisna ti Gusti Allah. Kabeh ge ieu teh nu bakal kena atuh moal kahalangan ku masker. Nu moal kena moal kahalangan moal eta ku ieu kun teu masker. Ih, tos jojong be. Masyaallah luar biasa dibere tendang ayeuna. Perekonomian gunjang-ganjing. Ih, dibere tendang bae. Masyaallah deuleu orang-orang kafir nu sutris loba jasa. Sutris naon seterus salah tres kan orang-orang anu boga iman tenang ente dibere stres ih ta eta ge bagian daripada lahumul busra fil hayatid fil hayatid dunya. Ya Allah ya Rabbi puara sangat Masya Allah lain bantrak eta tia dibere pangbubunga, dibere hiburan ku Allah subhanahu wa ta'ala para sang kekasih Allah. Yuk kembali deui karomah bagian daripada lahumul busra fil hayati dunya. Karomah lahumul busra fil hayati Gusti Agung ulah mongkeun laluhur teuing tentang karomah ye di wilayah urang be nu kula sering ngomong tuh di gelam urang di aya Kiai Samaun teh bejana tapi ieu kan kula ge meunang informasi ieu teh ti para masai termasuk ieu dongeng ieu teh urang almarhum Abah Uci ngomong ke kula langsung ngadenge deui tina ieu teh Abah almarhum Abah sepuh tentang Kiai Samaun. Masya Allah jara mah begitu diudag ku Belanda teh asup ka gerbong kareta, di jero gerbong kareta kunaon Ki Samaun kabeh. Hayu Ki Samaun kabeh bari ke jeung ucang-ucang deh kabeh teh ngarokok kabeh tinggal Belanda be bingung ini yang mana yang asli yang mana yang palsu. Ya Allah lahumul busra adena ilmu eta henteu dibikin ka Haji Pendi atau lamun dibikin ka Haji Pendi mah atuh dijae di rangdanu ieu aya di rangdanu itu aya unggal lembur aya Haji Pendian atuh acak-acakan teh mah tuh sigade Masya Allah ayo kabeh dituna doyong Kiai Ahmad Khairun Abah boga bapak Kiai Romli boga kakak ngaranna Kiai Ahmad Khairun anu asal ngaranna Kiai Ahmad Nafis eta teh Abah bin Kiai Haji Romli bin Kiai Khairun eta Kiai Ahmad bin Kiai Khairun jadi katelah bapak ua berarti ua beuh lain bantrak ja eta teh pasca kemerdekaan pertama pasca kemerdekaan anu diangkat jadi bupatinya Kiai nya bupati Kabupaten Tangerang anu toteina enduk dijadikeun kiai kabeh nu jadi bupati nu jadi camat kabeh kiai kabeh
eta awal-awal ya Allah ya Allah tan diseret tuh di ditu diseret ku Belanda bet datang kapos Tangerang cak Belanda pasti modar si Hairun kunaon begitu dibuka tia digibrik doang digibrik ya Allah ya Rabbi Haji Pendi seret datang ke pondok langsung diumumkan innalillahi sang para kekasih Allah diberi ku Allah hiburan lahumul busra fil hayati dunya mingpin perang lantaran diserang wilayah teh parah luar biasa instruksi Kiai Ahmad woi seluruh masyarakat siap kabeh tempur sedangkan kan ngadadak lapar betul bibi jakan Kiai Ahmad ya Kiai kami lapar eta teh geus bisi kabur katembak berangkat kabeh dan perang ya Allah kabeh ayeuna kan berangkat instruksi Kiai tembakan ku Belanda dedet kunaon peluru jara di roti kabeh ya Allah ya Rabbi atuh lajuna kan parebut roti asana urang ge lamun perang kos kitu meresep asana jajal pimpinan Haji Pendi perang tembakan parahe kabeh ya Allah lahumul busra fil hayati dunya diberikan hiburan ke Allah di alam dunia ieu bagian daripada hiburan karomatul aulia Masya Allah komo secara kepribadi mah ngalengkah doang ka Mekah salengkah ka Madinah salengkah doang tadi itu ke Palestina salengkah doang bahkan bisa sholat berjamaah di bendungan Ya'juj wa Ma'juj Gusti nu agung batur mah can nyaho acan di mana bendungan Ya'juj wa Ma'juj henteu kadeteksi ku Amerika di lebah mana Jepang Eropa kabeh anu ngaku bahwa dirina adalah paling modern anu luar biasa mengaku tapi bendungan Ya'juj wa Ma'juj tetap nyanan teu bisa ngedeteksi tapi sang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala salengkah tadi lahumul busra fil hayati dunia geus dihancurkeun kota Iromadatil imad allati lam tulak mislahu fil bilad tapi ternyata sang kekasih Allah dipakai pelesiran tadinya Gusti indah sangat ieu keur carita di alam dunia Masya Allah naon atuh anu dipake karempan ku para wali Allah mantakan geus dibere ku Allah ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun dimana sang kekasih Allah alladzina amanu anu beriman ka Allah iman ka Rasulullah iman ka para malaikat Allah iman karena segala takdir ya Allah subhanahu wa ta'ala wa kanu yattaqun benar-benar takwa dirina imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi naon anu diparentahkeun ku Allah naon anu dilarang ku Allah patuh dirina mengikuti sesuai aturan Allah subhanahu orang-orang nu patuh ke Allah imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi diberelah hiburan lah umbul busra fil hayati dunia ieu di alam dunia terus kemudian tek dirina maut wa fil akhirah di alam akhirat atuh geus puguh luar biasa yuk leletikan baheulana pindah di alam dunia begitu diumumkeun Haji Pendi teh di masjid hasbunallah innalillahi wa inna ilaihi rajiun berarti kan pindah di alam dunia ke alam barzah nu urang sok ngomongkeun alam kubur heulanan contoh sorangan heulan ulah wakat kulhum meulana
ya kan? Ya Allah ya Rabbi, lamun ku urang diperhatikeun ieu sih alam barzah teh jauh apa deukeut, jauh apa deukeut alam barzah. Lamun urang ningali jelema muriang geus kieu di dinya ngising di dinya, ya Allah ya Rabbi, terus keluargana ge geus bolak-balik bae menta cai lain hayang cager sanagara pae, geus capek ngurusan. Tapi ari can waktu nama terus be hirup kene bae bataun-taun eta teh ya, berarti kan jauh alam barzah. Tapi ari neule ya Allah ya Rob nutung meriang deui, aya nu keur ngarokok tek mau, aya anu keur ieu teh ngobrol tek be mau, aya anu keur sare diudangkeun ku pamajikanna atuh maot, aya anu keur di luhur cek pamajikan apa nih ngeplek amat gitu. Begitu dibalikeun teh ngagubrak kabeh, deket amat eta teh ya alam barzah, di alam dunia ke alam barzah sakitu. Ya Allah ya Rabbi, almarhumlah guru urang sagedeung luar biasa, saha anu nyangka teh bejah teu kasana teu muriang deui geus sagedeung pindah perpindahan di alam dunia ke alam barzah. Ya Allah, neule johir helanan Gusti ngagung diasupkeun Haji Pendi ka jero kuburan. Hayu ngan sabara kali sabara hasib ieu teh endek sakumaha urang jerona ieu teh ngagali kuburan tek ujung nama diberean tataban plak 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 plak. Ya Allah, henteu diberean lampu listrik ka jerona, sugan aya ASEAN di jerona eueuh, endek nu kumaha bae, dek nu beunghar, dek nu susah, dek pejabat atau lain pejabat kabeh di jero kuburan akur be. Ya Allah, di alam barzah teh ya diinformasikeun ku junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu aya dua dimensi. Hiji dimensi naimul qabri, kasenangan kubur. Dua, azabul qabri, siksaan kubur. Padahal di barzah kene di alam eta, di alam eta, tapi ternyata kan aya dua dimensi di dinya, azabul qabri, naimul qabri, kasenangan kubur. Azabul qabri, siksaan kubur. Yuk urang gambarkeun potret naimul qabri. Ya Allah, sanajan kadeleuna secara kasat mata leutik jasa eta di jero kuburan, tapi masya Allah luas seluas langit jeung bumi. Di jero kuburan teh luas, mentakan urang sok menta ya Allah luaskeun di jero kuburan. Poek luar biasa. Listrik na asup tadinya sama sakal, tapi ternyata kan dina naimul qabri caang ngagebrai. Mentakan urang sok menta kan mudah-mudahan di jero kuburan dicaangkeun. Berarti kan aya dimensi dina naimul qabri caang nya lega, geus teu akur ke jeung kasat mata urang nya poeknya sempit. Ternyata di balik itu aya caang, aya lega. Masya Allah, kumaha daharna eta Haji Pendi di jero kuburan sorangan bae. Berkat geus eueuh, geus moal bisa mungkus deui. Gusti nu agung, tinggal kerteg naon be haya aya. Ya Allah, hayang anggur aya, hayang apel aya, hayang susu aya. Gusti lagi indah di dimensi eta teh indah, datang ka digabarkeun ku Allah ku Kangjeng Rasul mum kana mi'as. Silahkan tidur laksana tidurnya pengantin. Bebeng. Ya Allah, di jero kuburan
sementara anak urang mah keur nyencerikan, pamajikan urang mah keur nyencerikan, dulur urang mah keur nyencerikan, tetangga urang mah keur nyencerikan, para pecinta keur nyencerikan, lantaran katiga ternyata masya Allah nu dicencerikan keur aya dina kasenangan puncak dina naimul qabri, dina ieu teh sangat luar biasa tuh dina naimul qabri, kasenangan kubur, dimensi kasenangan anu sangat parah. Awas ulah aya nu teu percaya sama met acat karena ieu langsung informasi junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk siapa di dimensi kesenangan kubur? Ia adalah hanya golongan-golongan mukminin yang menikmati lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa fil akhirah, di alam kubur, di alam barzah, itulah golongan mukminin akan mulai menikmati hiburan di Allah Subhanahu wa taala. Kabitan tah jepet. Kabitan kan? Tuh. Ayo coba. Hudangkeun. Dulur-dulur urang nu geus mararaos. Hudangkeun. Hudangkeun guru urang. Andai kata dihudangkeun. Titah milih. Apakah yang balik deui ka ditu ka alam akhirat, ka alam barzah, apa cicing bae di alam dunia di dieu? Masya Allah, moal aya satai kuku racan, kau mau adalah haji pe dibalang. Pasti moal aya nu hayang balik deui ka alam dunia. Yang ka ditu kunaon? Naimul qabri, dimensi kubur anu diomongkeun ku Kangjeng. Masya Allah, luar biasa. Kesenangan itu untuk sang para kekasih Allah nu boga iman ka Allah Subhanahu. Siapapun baik tingkat rendah, tingkat menengah sampai tingkat tertinggi, ia pasti bakal diberi walaupun kadar yang berbeda. Nah, lahumul busra, ia mual bisa dimiliki ku golongan non muslim. Ayo, orang-orang kafir nu disiapkan ku Allah dimensi adzabul qabri, siksaan kubur. Ulah waka ngomongkeun engke bakalna di alam akhirat, yeuh bari di dimensi eta belana, di dimensi adzabul qabri. Ya Allah ya Rabb, poek pasti poek, sempit pasti sempitna, balangsat pasti balangsatna, disiksa luar biasa. Sakali jejak bege ieu sampai ke dasar bumi ke-7. Coba mendem terus dicokel deui make kuku malaikat azab, set ngancang deui. Gusti nu agung terus dirinya dicecak deui. Ieu encan datang kana alam akhirat neraka nu asli kakarak azabul qabri. Na'udzubillah min dzalik. Untuk siapa azabul qabri? Untuk aduwullah, musuh Allah Subhanahu wa taala nu di qalbuna eueuh iman ka Allah, nu di qalbuna eueuh iman ka Kangjeng Rasul, nu di qalbuna eueuh kepercayaan terhadap para malaikat Allah, para kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala, eueuh arkanul iman bersemayam bertahta di qalbu taya. Tapi kan urang mah arkanul iman bertahta dina qalbu, insyaallah ieu sampai datang ka bawah ka mawat. Amin. Anu ku Allah bakal dibere piagam lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, untung anu sangat luar biasa. Gusti nu agung mantakan mahalna iman. Ente bisa dibeli ku jabatan, ente bisa dibeli ku harta. Maka dengan itu wajib orang bersyukur atas ayakna bertahtakna iman terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal menumbuhkan, mensuburkan daripada iman. Sena dengan iman orang aya pergerakan, sena aya subur orang teh
ningkat sholat, ningkat ngaji, ningkat ibadah terus be minta ke Allah seuna aya junudullah, tentara-tentara Allah asup kana qalbu nusok disebut bais, penggerak. Eta adalah junud tak bebais mimitina kan kieu nu sering ku kula diomongkeun ndek ngaji baheula ndek ngaji moal ujug-ujug ngaji moal eta teh aya jorojoy heula ka jero hate kereteg lintasan se jorojoy ka jero hate ih batur mangaraji aing doang mencan ngaji satu doang tapi natak leju leungit teh kunaon anu mantak leungit teh ih aing jeung saha ka ditu nya lah aing mah kebel henteu engke jol di aya deui terlintas ka jero hate jorojoy deui bolon amat si awak ndek iraha deui sia engke ngaleungit deui kuari anu mimiti nama ta rada angel kuari mah mulai rada kencang set ngaji mulai ta ieu tak aya jorojoy eta teh junudullah, tentara Allah nu disiapkeun ku Allah asup ka jero kalbu teh ngan lantaran kopral kene jadi kakak geus mulai engket ngaji torojol babaturan wih kemana sih ya endek ngaji alah sabaraha ngaji heulana geus mendingan batur aing ka mana bisnis oke teu jadi deui bae kan pengen deui tergantung nuku Allah dikirim ieu teh junudullah jorojoy kretek sat geus mulai ngabengbreng di hate mulai kuat makin terus personil arasup kuari mah geus aya kaptenan henteu kopral teuing geus warna mana penting kuari mah berangkat beulangan ngauduk tah naon heulangan ayo siap berangkat geus mulai aya koi baisul koi kakuatan kalbu anu geus kuateun mawa awak ngaji katadina mah tah eueuh ieu anu mantak berangkat teh ngaji dikirim heula ku Allah bais teh kertek jorojoy ke jero hate moal mungkin lah ujug-ujug leumpang tanpa aya jorojoy pisaha eta ti Gusti Allah naon eta min junudillah, tentara Allah subhanahu wa ta'ala anu terus nguatkan kada hate tek kakarak berangkat masya Allah naon bae ge urang endek salat aya bais heula jorojoy di jero kalbu tek tinggal kekuatan lamun ieu teh kekuatan tentara Allah na mampu membawa awak urang kuat salat tapi lamun teu mampu teu puasa ieu aku tinggal kekuatan bais aya nu kuat baisna atuh puasa aya nu lemah atuh henteu tuh tinggal tergantung masalah mantakan ulah sampai kieu nya dina bais puasa eueuh bais ngaji eueuh bais salat eueuh pupurieun tah mah lemah dina bais puasa eueuh masalah tapi lamun kuat dina bais salat kuat dina bais ngaji eueuh masalah teh anu hebat mah nya kuatna dina puasa kuat salat kuat ngaji kuat aurat eta mah rijal hebat mah ieu mah lamun urang aya kalkulasi misalna atuh tinggal mana duku urang dielehkeun eueuh masalah bais teh ieu jorojoy heula set masya Allah sanggeusna tek aya jorojoy ke jero kalbu kakara urang set ieu adalah ti Allah subhanahu wa ta'ala alamatul hidayah, tanda-tanda hidayah, tanda-tanda sinar hidayah. Ia adalah junudun min junudillah, tentara Allah subhanahu wa ta'ala dikirim ku Allah ka jero kalbu menembus sehingga tergantung kekuatan dirinya semakin loba kekuatan tentara Allah semakin dahsyat urang teh
aya pergerakan bais jorojoy sehingga mampu membawa awak urang jasad urang karena daek ngaji jasad urang karena daek salat jasad urang karena daek puasa jasad urang karena daek ieu teh ibadah ieu tina dorongan qalbu nu dikirim ku Allah Subhanahu junudun min junudillah, ia adalah min alamatil hidayah. Eta nu kurang dipenta. Mudah-mudahan orang terus-terusan diberi hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Tentara Allah Subhanahu wa taala sehingga diberi baisul qauli, pergerakan kuat menuju ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatan menuju ibadah maka jadilah wali istilahi anu lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah, benar-benar diberi hakikat kesenangan di alam kubur naimul. Ya Allah, cobalah menjadi aduullah, musuh Allah Subhanahu wa taala, eueuh iman di jero kalbu pasti disiksana, eueuh hiburan ti Gusti Allah, eueuh kesenangan sama sekali eta kakarak di alam kubur can engke terus ngaprakna ka alam akhirat. Matakan kuari urang persiapkan kuari urang minta ka Allah Subhanahu wa taala supaya iman wapil akhirah. Yai meureunanan eta tia ngan hukur baheula Allah mere bagian-bagian itu kuari mah meureun geus henteu meureunanan. Moal aya anu diganti ku Allah firman Allah, la tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan bagi kalimah-kalimah Allah, janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dimulai zaman Nabi Allah Adam alaihissalam, janji Allah sampai detik ayeuna ila yaumil kiamah, la tabdila li kalimatillah, tidak akan ada perubahan. Lain cara janji Haji Pendi palsu utang. Ya Allah, Haji Pendi pohara kampanye ke waktu hayang ngajadi tokoh adat, kepala suku pondok, pohara luar biasa janji ka masyarakatna, lamun kula kapilih kepala suku pokokna mah tenang, pokokna mah tenang. Luar biasa. Kunaon barang kuari geus jadi kepala suku pohoan ka masyarakat. Ya Allah, pohara Haji Pendi mah bersahaja jasa waktu keur hayang jadi kepala suku, bersahaja. Kunaon geus jadi kepala suku mah kuari geus habau, tidak kenalan sama Kiai Pudoli. Ayo coba, berarti kan tak bisa digunta-ganti kos gitu tuh. Janji-janji tidak ditepati. Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ingkar janji. La tabdila li kalimatillah, tidak akan pernah ingkar janji, pernah diganti kalimah-kalimah Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Allah ngajanjikeun lahumul busra fil hayati dunya, sampai detik ayeuna terasa ku seluruh umat Islam, terasa ku golongan mukminin busra, kabar berita gembira di alam dunia. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah, jelas golongan mukminin bakal narima busra, kegembiraan di alam barzah hulanan. Ya Allah ya Rabbi, itu pasti. Nu maot mawa iman Islam di zaman Nabi Musa atau lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Nu maot di zaman Nabi Allah Isa, artina nu iman ka Nabi Isa, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Wari nu maot di zaman Kangjeng Rasul, waktu zaman sahabat, waktu zaman tabi'in, waktu zaman atba tabi'in, atba sampai datang ayeuna ieu basi berlaku lahumul busra tiya la tabdila li kalimatillah. Masya Allah, keuntungan sangat, keuntungan bagi umat Islam pasti. Ya Allah,
ya helanan yuk kurang perbandingkan belan untuk ngaluarkan duit kurang saya pikir tina seleksi bejana kuari tia iya penduduk dunia bejana kuari geus hampir meh 7 miliar tidak terhitung Haji Pendi nama teka sensus ayo tuh kuari iya andai kata jumlah penduduk dunia kuari 7 miliar umat Islam heula nu beragama Kristen terbesar kuari ya di alam dunia nu menganut agama Kristen kaduana Muslim Islam cobana heula kuari encan kan aya Hindu, encan aya Buddha, encan aya Konghucu jeung sajabana di luar daripada agama Islam dihijikeun kabeh pat berarti kan umat Islam tiap andai kata aya 7 miliar penduduk dunia taruhlah misalnya 20% ya berarti 2 miliar ya kan nu kafirna sabaraha eta 5 miliar kurang geus menyisihkeun 5 miliar cerita babak penyisihan heula nanya geus ngageser tatek ya Allah aya eueuh urang tia anu nyogok aya eueuh kan iman ieu kan eueuh anu nyogok dibere ka Allah tak 2 miliar kurang menyisihkeun nu 5 miliar ye kurang tia ku Allah subhanahu wa ta'ala diberi kebahagiaan tertinggi dalam kehidupan wal fauzul azim zalika wal fauzul azim busro kabar gembira busro hiburan hidup di alam dunia busro hiburan hidup di alam akhirat zalika wal fauzul azim itu adalah kebahagiaan tertinggi yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang di luar beragama Islam nuh teu dimiliki anu eueuh imanan urang ku Allah diberi iman tanpa susah payah diberi iman tanpa nyogok diberi iman tanpa pesan diberi ku Allah Masya Allah bodoh amat namun urang henteu bersyukur ke Allah subhanahu dzalika huwal fauzul azim tinggal orang kompetisi deui tina 2 miliar andai kata 2 miliar be umat Islam aya anu salat aya nu teu salat nu salat jeung nu teu salat heulan keur bagi 2 be heulanan berarti tinggal 1 miliar deui nu tukang salat mudah-mudahan urang asup ka dieu nu ku 1 miliar kuari nu salat ge bagi deui aya anu salatna boga ilmu lantaran ngaji aya salatna bodoh lantaran teu ngaji asana bagi 2 deui tah bagi 2 deui tah aya anu bodoh salatna mah lantaran teu ngaji bodoh aya anu salatna boga ilmu bagi 2 heulana berarti tinggal sabaraha Haji Pendi 500 Haji Pendi geus ilu ka Bledit nya mah ilu ka Bledit ya Allah ya Rabb kuari bagi deui salat bari jeung boga ilmu ngan aya nu dibere husu aya nu henteu asana teh mah lain bagi 2 lain teh lain bagi 2 ya Allah terus be Gusti nu agung ketika Allahu Akbar sungut Allahu Akbar kan eta teh lamun kurang dipikir Allah Maha Agung Gusti nu agung kabayang keagungan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala anu nyieun 7 lapis langit 7 lapis bumi jeung sagala isina bakal ngageter urang teh ketika ucapan Allahu Akbar keagungan Allah karasa luar biasa ngageter pohara Masya Allah tapi kan eleh eta teh Allahu Akbar keagungan Allah ku karung doang eleh kunaon pikiran kakak ayo coba
Allahu Akbar, keagungan Allah Subhanahu wa taala luar biasa, bakal terjadi ngagetar urang teh. Gusti ngagung. Terus atuh kunaon? Eleh. Euy. Eleh. Gusti aya meeting. Kiai meeting jeung bupati. Kiai. Ya Allah ya Rabbi, coba aya endek lebah mana eta teh? Mingping ngaletikan tuh ideologi berubah baheula para kiai bae para pejabat datang ka imah kiai terus luar biasa sehingga ideologi kiai dibawa ku para pejabat terus sehingga karasa ngeunaheun ku masyarakat ya sebab eta teh nu dipake ku pejabat teh ideologi kiai na menang tina kitab informasi na ti ditu ti Kangjeng Rasul atuh bakal ngeunaheun ti Kangjeng Rasul na ti Gusti Allah ka dituna tuh kuari mah nu daratang nati ya kiai ka imah pejabat lain pejabat ka imah kiai. Ayo nu datang nati ya kiai ka ditu maka atuh kuari ideologi kiai anu robah kuari kilu ka pejabat lain pejabat nuturkeun kiai. Ayo coba tah siga dia tah ieu permasalahan anu ngelehkeun teh kos kitu tah ieu nu ngelehkeun teh mantakan siga dia geus urang mah minta ke Allah supaya benar-benar diberi istiqomah ibadah ke Allah Subhanahu. Mudah-mudahan orang diberi istiqomah, diberi daek ibadah, diberi ningkat ibadah ke Allah Subhanahu wa taala sehingga orang benar-benar aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala diberkati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin wal